Jelema sok nginum tara, jelema sok puasa tara, anu ensok mah aya nu mah pajujuri. Ai jelema sok puasa tara, jelema sok ngaji tara, jelema sok zakat tara. Berarti lamun aya jelema pagawean dahar nginum jeung sare kalebas salat tara ngaji oge, puasa oge, zakat oge. Anu kitu mah monyet na ka aing sia. Alhamdulillah urang bisa wau kana ngaji, kana salat, kana zakat, kana segala bentuk daripada ibadah eta karena para kiai, betul. Maka sudah pasti urang kudu ngamulyakeun jeung ngahormat ka para kiai insya alhamdulillah. Oge ka aparatur pemerintah baik sipil ataupun militer manawi aya dimulai Bapak RT na aya, RT na aya, cung RT, RW na aya, Bapak Lurah na aya, camat na aya. Alhamdulillah, mudah-mudahan aparat orang dijadikan para pejabat anu adil, amin, anu amanah, anu tiasa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dan public figure yang paling terbaik, amin. Kumaha kitu Rasul lamun disebut presiden sakabeh presiden, betul. Rasul lamun disebut pejabatna dina sakabeh pejabat, betul. Rasul lamun disebut wakil rakyat, hiji-hijina wakil rakyat nu paling nyaeun ka rakyat yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajeun teuing aing lapar nu penting rakyat sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pamugia para pejabat urang jadikan para pejabat anu bisa mencontoh daripada akhlak kepemimpinan Rasulullah, amin. Sebab pejabat zaman ayeuna mah hayang jadi pejabat sok ngadeukeutan heula jalma-jalma anu malarat. Samemeh jadi pemimpin sok ngadeukeutan heula jalma-jalma anu marariskin. Cik paribahasa Jawa Barat, Jawa Timur. Rakyat nu malarat tetap malarat, anu dina luhur lobana makin makmur, betul. Orang sami-sami doakan para pejabat orang sing adil, aman, amin. Ya Rabbal. Oke ka para panitia, baik pamudana ataupun kaum tuana, mudah-mudahan apa-apa yang telah mereka korbankan, baik materi, pemikiran dan tenaga, Allah Subhanahu wa taala ngaganti dengan balasan yang berlipat ganda, amin. Amin. Dan acara Rajab yang akan datang jauh lebih meriah daripada acara tahun sekarang, amin ya Allah ya Rabbal. Hidup pemuda, alhamdulillah. Oke ka ibu-ibu, ka bapak-bapak nu hadir dina tempat pamugia, urang sadayana nu paamprok jongkok dina ieu tempat, Allah Subhanahu wa taala sing netepkeun iman sinareng Islamna, panjang umurna, anu muriang sing geura cager muriangna, anu gaduh hutang sing geura bayar hutangna, anu berdas baru buka hutang, anu gaduh cicilan sing geura kabayar cicilana, pemuda-pemuda anu jomblo-jomblo sing geura nikahna, amin. Sebab aing ge jomblo keneh, mudah-mudahan balik tidak anu mulung minantu, amin ya Rabbal. Ibu-ibu tacan hamil sing geura hamilna, anu tacan dicandung sing geura dicandungna, ini calangap saha boridnya nu ini hampura makolot geus eueuh hawa. Nini mah lamun ibarat HP mah HP Nokia jadul, batu baterena geus ngedrop bae, tapi lumayan jeung ngalang anjing, alhamdulillah. Urang doakan ini orang sing panjang umur, amin. Nini orang sing panjang umur, amin. Jadi kabeh geus maot nini mah hirup sesoranganan. Alhamdulillah. Langkok teh payun mangga urang sanggahkeun puja kali puji syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala. Anu tos maparinan urang nikmat iman, nikmat Islam pamugia. Paamprok jonghokna urang dina ieu tempat sebab Allah ngahampura dosa-dosa urang, amin. Salawat kali salam pamugi dicurah limpahkan ke Rasulil Mujtaba wal Habibil Murtada Sayyidina al-Muntaqa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, ka para sahabatna, tut ka urang selaku umatna. Mudah-mudahan urang sadayana termasuk ahli syafaatul udma Rasulullah di yaumul kiamat. Amin ya rabbal. Ibu hidup keneh, alhamdulillah. Ibu cinta ka Kangjeng Rasul, cinta sadayana nu hadirin di tempat, cinta ka Kangjeng Rasul. Lamun urang ngaku cinta ka Kangjeng Rasul, urang kudu terang heula ciri cinta. Cik dina kita bidayatul hidayah, ciri cinta nu kahiji sok loba nyebut-nyebut kana perkara anu dipikabogoh. Contohna kieu, abdi bogoh kana hiji awewe ngaranna sarboah. Aya sarboah di aya kaya ai mimin aya ai engkom aya ai mul ai ati aya, alhamdulillah aya kabeh. Ai maimunah aya, ai maimunah ai moe maneh. Astagfirullah. Misalkan abdi bogoh kana hiji awewe ngaranna sarboah, rek sakola, rek masantren, rek ngaji, rek ka mamana inget ka sarboah, beden ka sarboah. Sebab bogohna ka sarboah rek dahar ngadale japuh beungeut na sarboah, rek kaleuweung ngadale liang tai kebo beungeut na sarboah, rek ulin papanggih begal beungeut na azub ka jero WC ngadale tai koneng beungeut na azub ka jero kamar ngadale cauk beungeut na. Saking bogoh ka sarboah, betul eta bahasa model zaman ayeuna kaasupkeun kana kalimat love is blind kahardi sarua ge. Cik santri anu ngaji kitab Kifayatul Atqiya ka istigrok fi bihari sarboah, jadi kaedanan ku sarboah. Jadi maksudna kumaha? Maksudna lamun urang bogoh ka Kangjeng Rasul, urang kudu loba nyebut-nyebut ngaran Kangjeng Rasul. Carana kumaha? Carana lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Rasul, insya. Sebab tinggal ibu dina kita berjanji, cik dina kita berjanji al jannatu wa na'imuha sa'dul lima yusolli wa yusallim wa yubarik. Surga sareng kanikmatan surga disayogikeun ku Allah Subhanahu wa taala pikeun jalma anu keur hirup di alam dunya na loba maca sholawat ka Kangjeng Rasul. Jadi lamun urang bogoh ka Kangjeng Rasul berarti urang kudu loba nyebut-nyebut ngaran Kangjeng Rasul. Kumaca sholawat pamuda anu keur nangguan warung terus sungukna gayem bae. Maksudna lobakeun maca sholawat. Ibu-ibu anu keur nimbang anaknya bacakan sholawat. Allahumma sholli sholatan kamilatan, cik arakna wassalim salaman. Anak ajaib. Ya ibu-ibu lamun nimbang anak sigan kasurupan, betul. Nang ning ning nang ninggeng nang ning ning nang ninggeng ngapa hidang emma gawang ku maneh mani geneuk. Itu anak ramehong. Betul. Pemuda aya manusia neangan pamajikan namun sia hideung neangan nu putih boga anakna sedang kanan, betul. Ieu mah sia hideung pamajikan sia hideung atuh anakna siga gerandong tolol. Mun urang ieu mun misalkan urang leutik neangan pamajikan anu jangkung boga anakna sedang. Ieu mah sia pendek pamajikan sia pendek atuh anakna siga bola gogolongan kadinya. Betul. Maka ku ayeuna kitu urang sami-sami berdoa ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang sadayana anu parantos paamprok jonghok dina acara Isra wal Mi'raj Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tetepkeun iman sinar Islam urang sadayana, amin. Iman urang makin nambah, amin. Ketakwaan urang makin pesat, amin. Ya Rabbal. Ulah ieu mah misalkan rajaban muludan ukur menang seri doang.